rasa orang cicing di duniaku betah-betah nak hingga orang geus aya di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban jatuh hari Selasa menurut hisab qat'i. Menang 3 darjah, 45 jadi hampir 4 darjah kurang 2,5. Maka lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa dihitung datang ke pertengahan Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa. Jadi malam Salasa nisfu Sya'ban. Malam Salasa nisfu Sya'ban. Pertengahan di bulan Sya'ban pergantian buku. Setahun buku urang dicatat di jero berbagai catatan-catatan. Mingguan aya catatanana ka Karang Bolong ya. Jakarta aya, ka Bali aya. Sare di masjid, di musola aya, di hotel ga aya. Muludan aya, di bar aya. Kumplit pokokna mah sebab malaikat mah teu nyaona naon ditulis bae teu bisa disogok lain cara polisi. Tulis bae nya komoana bae urang ditulis. Nonton TV aya, SMS aya, geus kabeh araraya. Masyaallah ngabonceng si Mbak aya. Kabeh dicatet didinya. Aduh engke diangsongkeun di akhirat atuh moal bisa di lain-lain jakarasa ku urang ge jaheuy kamayaran-mayaran baso aya di dieu. Ya Allah. Setahun pas nisfu Sya'ban buku nuti nisfu itu datang ke ayeuna diangkat ku Allah turunkeun deui buku nu anyar. Pergantian buku mentak kajen geus tengahna mah teu beres ge geus. Asal awal be jeung akhir. Jadi engke diperiksa ku malaikat awalna Yasin tungtungnya Yasin selamat guys lah asa awal aya Yasinan di akhir aya Yasinan di tengah na kudu kabar teu mungkin cek ya guys ya mah langsung bae guys tuh kan untung urang. Jadi malam nisfu Sya'ban aya katangtuan nurutkeun ceuk ba'dul arifin. Jelema anu geus disingkapkeun hijab, anu geus bisa nempo kana lelembutan nuku urang teu kadeuleu nyana mah kadeuleu. Nuku urang teu kadenge kunyana mah kadenge mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Geus dederean manehanana dedengean manehanana geus ka ditu bae nyana mah ka alam nu itu alam nu langgeng. Ai urang mah ka dieu mah di dieu bae sebab urang mah disebutna ge keur molor. Cakang jeung Nabi an-nasun niamun manusia keur sarare. Fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh. Kuari wakar heas. Jadi keur ngimpi kuari ngimpi jadi bupati, jadi gubernur. Nu ngimpi jadi lurah, nu ngimpi jadi kiai, pedagang, sudager keur ngarimpi. Barang maot mahudang jana.
Gubernur eueuh, bupati eueuh, camat eueuh, lurah eueuh jang ngimpi tamah geusan barang maot. Mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha ba'dal maut nu hudangna sabada maut. Pangjore-jorena jelema teh hudang-hudang kakarak maut. Hudang-hudang sabada dapat jore jasa. Jadi nu bagus wa kuari ieu urang huda. Tempo ka alam barzah, alam akhirat. Ieu urang kuari keur gigisik ieu kuari ngaranna ya. Cicing di majelis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik. Haju kawudukan haju leuwih parah. Barang diuk di majelis lain hudang merongkol. Iya urang kuari keur gigisik garana kakarak deuk hudang nempo ka alam itu. Nah, nisfu Sya'ban maca Yasin minimal 3 balik. Dibacana sabada salat maghrib memeh Aisyah di dieu pergantian buku. Lamun nu bisa maca Yasin 3 balik perorangan di imah di mushola di masjid berjamaahkeun mangga kumaha ngeunana penting maca. Aduh cenah kiai kula mah teu bisa maca Yasin ya. Oh mun teu bisa maca surat Baqarah tuh komo eta. Yasin ge nu batur bisa ieu henteu. Atuh komo surat Baqarah atuh kulhu salila maca Yasin bareng na diukna ngan nyama maca qul huwallahu Allahus samad sampai selesai. Kulhu ge cenah kula mah teu bisa aja. Parah aja berarti mah ya. Parah kulhu ge teu bisa ya. Aduh parah jasa. Lamun kulhu teu bisa lam yakunil ladzina kafaru. Anu normal ge teu talar lam yakunil. Komonya nah lamun teu talar berarti macana Fatihah bae. Awas yang ngomong teu bisa deh bae. Geus pamustungan jelema teu bisa Fatihah acan. Batak dimasalahkeun kumaha lamun aya jelema teu bisa maca Fatihah acan salatna kan pikir mah cukup. Ina pikir mah teu cukup teu bisa maca Fatihah. Cik mazhab Syafi'i mah ganti ku babacaan nu sejen. Teu bisa babacaan nu sejen. Geus cicing sapanjang Fatihah. Kitu Imam Syafi'i mah. Tapi Imam Malik mah lain terjemahkeun. Beda. Menang jadi cek di luar mazhab Syafi'i mah, di luar mazhab Syafi'i mah mazhab Maliki mah Allahu Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Bismillah berarti kalian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Budak ngan wah gandeng-gandeng ieu masalah. Loba jalan keluar pikir mah mantak teu kudu dipermasalahkeun. Cek ieu meunang, cek ieu henteu, cek ieu henteu, cek ieu meunang teu kudu dimasalahkeun, aya nu lain ijma' mujma' alaih. Nah, iswatu hayu pada ibadah. Hakikat da ibadah mah ja urang teh ruh awak masa kadar kurungna doang. Ngan sanajan bari jeung ruh salila kurungna normal tetep kudu dibawa. Teu bisa roh doang. Sia sarolat jah
aing maka dia ku sia teu salat ya. Heeh kunaon? Teu salat aing mah roh doang, aing mah di imah bae ngedeng sakeuna. Bener-bener hebat Ki. Ieu naon Ki? Naon eta? Tambang Ki. Jang naon jang nyeredaki Ki. Teu bisa tuh, tetep bae kudu ku awak. Sebab cek Imam Ghazali awak eta ibarat nu endek ka Mekah mah onta. Jelema endek ka Mekah naik onta, moal bisa onta na teu diberangkatkeun nyanana datang ka Mekah moal bisa. Tetep kudu jeung ontana sebab onta kendaraan. Ai lain aya angin topan mah. Nyana keur diuk di hareupkeun jalan cicing aya angin topan dibawa ka Mekah. Rajit bisa jangan gitu kere urang ibadah ka Gusti Allah na ieu teu bisa make roh doang cara kebatina tata tasawufa jeung awak biasa. Jadi malam nisfu Syaban maca Yasin 3 balik ditinggali bae geus dina Majmu' Syarif. Lamun teu bisa maca kulhu bae, teu bisa maca Fatihah jeung maca nu urang bisa. Dengan niat sakumaha anu geus tertera dina Majmu' Syarif. Ji menta dihampura dosa, 2 menta rizki nu jembar jang ibadah, 3 menta panjang umur jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya salat dina nisfu Syaban, salat na khusus, salat nisfu Syaban. Sabaraha rakaat kiai? 100 rakaat. Geus gideg ti heula. Boro 100 ada Jumat ge tilok yai. Komo dibere 100. Cuman sanajan aya salat nisfu Syaban lain paranti urang. Ieu mah kelas khawas. Kelas ba'dul arifin. Nyana geus nu salatna aya babacaan khusus, aya doa khusus, bahkan pakaianna ge khusus. Urang mah ulah. Tah asana senang diulahkeun teh. Senang kiai maning kitulah sageuna teh. Daripada diteken titah 100 rakaat maning diulah. Ieu mah andai kata di lembur lantaran loba pendatang-pendatang kuari di seberang di Jawa di berbagai daerah nu ngajakan salat nisfu Syaban ulah bid'ah hukumna. Ulah bae geus mun nyana ge mun bisa dilarang mun nyana teu bisa geus sabodok. Urang mah ulah milu. Ulah bae geus aningan urang maca Yasin tas maca Yasin salat Isya tas salat Isya mun maca Quran mun zikir mun shalawat mun teu sare kubaceuna kieu mun pake nonton bola eta ulah deui bae sarua teh jeung salat ulah hukum dan salat jeung main bola akur beda gerser saeutik ai salat mah bid'ah ai main bola mah haram beda saeutik bid'ah ge haram ge beda ngaran ulah sakali deui besi aya nu ngajakan salat boh kiai boh ustad sanajan kiai luhur ulah sebab eta mah fuqaha mah kabeh ngabid'ahkeun ulah andai kata urang diajakan tetep ulah geus bae cukup maca Yasin bid'ah hukum kecuali aya jelema nu berthariqah khusus dina thariqah nyana salat 100 rakaat sebab babacaanna khusus doana ge khusus
ke nyana bae nu salatna dilaksanakeun na engke ba'da isya terus 100 rakaat datang ke selesai. Geus urang masrahkeun ka nyana maning mere duit ka nyana. Celik salat ya ieu mah percaya geus kasih asa boga guru tak jeung amplopna. Gede barang di deuleu kertas jero. Ulah urang baca ieu bae di bejaan teh hari urang lembur Tangerang nama moal aya tiba heula ge. Tangerang, Serang, Pandeglang, urang asli nama ngan barang loba pendatang besin neko-neko nyana ngajakan ulah geus malam Salasa nu ngitung tanggal hijina Salasa nisfu Sya'ban nu nanggalkeun Rebo misalna atuh malam Rebo kumaha cenah Kiai kula mah maca Yasin neuk 2 peuting malam Salasa maca malam Rebo baca sia neuk unggal peuting los terus teh kudu 2 peuting terus maca Yasin bahkan jeung beurang-beurang mah maca Yasin terus masalah. Jadi Bandung mah model di Tembong Sari jeung Sajabana aya nu 2 makena nisful awal jeung nisful akhir malam Sabal 15 malam ke-16 geus aya nu deuk 2 peuting masalah nya maca Yasin tilu balik sakumaha tadi ai engke Ramadana ira ulah makananya ke Ramadan sia cenah kula moal ngaji ke terakhir atuh sabodo sia ngajakan henteu ngaji sia deuk gaji deuk henteu kumaha sia bae ulah sok aing ti heula kajian kuku bage boga rencana nyana deuk ka mana atuh lo sia mah deuk ini tuh indit bae sih ulah sok aju melang-melang sagala